stasiun kuring yang dilihat di sini dan pakai stasiun kuring yang sudah abdi bade nempangkeun kaulinan baru sejarah kaulinan barudak anu sok dilakukeun di sakola jarak rerencangan. Kaulinan barudak teh aya mangrupa-rupa jenisna, aya anu diulinkeun ku sorangan, duaan atawa lobaan. Aya oge kaulinan anu diulinkeun ku lalaki wungkul, keur awewe atawa keduanana. Saterusna bade dijabarkeun ngeunaan pemeran kaulinan barudak dumasar kana saha nu ngalakukeunna. Kaulinan barudak lalaki biasana mangrupakeun kaulinan anu ngagunakeun kagiatan fisik. Lolobana dilakukan di buruan imah atawa di lapangan. Contona nyaeta kaulinan gatrik, sorot gaplok, papanggalan, kolecer, jajangkungan, ngadu kaleci, pepeletokan, bebeledugan, ulin ban-banan atau gegerelengan, dodokaran atau momobilan, babandring atau katapel jeung sajabana. Kaulinan barudak lalaki jeung awewe biasana kaulinan anu bisa diulinkeun ku bebarengan buah lalaki atawa awewe. Jeung biasana diulingkeun di lapang. Contona nyaeta galah atau gabag, oray-orayan, ambil-ambilan, ucing sumput, sapintrong, boy-boyan, pacici-cici, putri, ucing-ucingan, empet-empetan, sasalimpetan. Kaulinan barudak awewe biasana loba dilakukan di buruan imah. Tutunggunakeunana kagiatan fisik. Contona simar, beken, anjang-anjangan, sonda, congklak, encrak. Aya kaulinan dumasar kana prak-prakanana aya nu dibarung ku kawih. Contohna kawih dina kaulinan barudak nyata dina kaulinan cingciripit. Ieu kaulinan biasana dilakukeun ku budak awewe. Biasana dilakukeun babarengan leuwih ti tiluan. Carana saurang nemprakeun dampal leungeun sedangkeun nu lainna nempelkeun curug kanu dampal leungeun nu jadi ucingna. Anu nemprakeun leungeun nu kurah ngawih. Kaulinan anu henteu dibarung ku kawih contona engrang, papanggalan, kolecer, jajangkungan, pepeletokan, sasalimpetan, beklen, congkak, anjang-anjangan, sondah, gatrik, sorot gaplok, ngadu kaleci, galah, ucing suput, sapintrong jeung boy-boyan. Kaulinan anu sok dilakukeun ku barudak siswa-siswa SD NCP 2 nyaeta jajangkungan jeung loncat tali. Jajangkungan atawa engrang nyaeta kaulinan anu lempang make dua awi anu aya panincakna. Biasana dilakukeun di buruan di lapangan sekolah jeung sajabana. Sejengkeun loncat tali biasana dilakukeun ku barudak awewe umumna tapi lalaki oge sok milu main. Kaulinan ieu ngabutuhkeun lebih ti 3 urang, dimulai hampimpah budak nu sesa 2 bagian nyekel tali di ujung katugu jeung kenca. Saterusna budak anu menang teh main ngaliwat tali anu saeutik-saeutik di luhur talina. Umpamana budak anu main ngeunaan kana tali berarti manehna gantian anu ngajaga tali kitu saterusna nepi rengse.